Tah gitu na follower sadayana. Cung saha nu bade joget? Duaan, tiluan. Kak Haji Charles duaan wae bade saha? Abdi cenah Mang Payuna. Siap dibuka ku soalnya upami kasepuhan. seueuran bisi ribut. Nya kasepuhan besi pajarkeun teu maci nyawernya. Di payunan ku suantena Om Ius disarengan ku Kang Yana CM sareng Kanjeng Mami. Jawaban aturan kesalina fans SMTV karasan bagian depan tanya Kang Yana CM Kanjeng Mami oge aturan. Oke orang suka haji Majalengka. Kanjeng Mami. Angin laut di Tanjung Baru Kang Yana CM aya ombak ngaturkeun mudah kasih si Kanjeng Mami nu daratang bari marawa impian papasangan jeung silih cepeng panangan di pasisir kaler kota Karawang eta tempat uli bari ninggal pemandangan anu darararatang mawa impian papasangan jeung silih cepeng panangan di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kaasih Kanjeng Mami deui di Tanjung Baru memeukeutkeun rasa kadede di Tanjung Baru Kang Yana CM kana panangan di Tanjung Baru meukeutkeun rasa kadede ayo Kang Yana CM yang punya batu bisa ayo Kang Yana CM asik di keluarganya Kanjeng Mami tobat ayo angin laut di Tanjung Baru buku gede aya ombak ngaturkeun mudah kasih tempat-tempatna pariwisata suksegan para remaja di pasisir kaler kota Karawang Kanjeng Mami tempat uli bari ninggal pemandangan darararatang mawa impian fans SMTV papasangan jadi silih cekel pandangan di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kaasih Kang Yana CM di Tanjung Baru nyampaikeun rasa Kanjeng Mami di Tanjung Baru meukeutkeun rasa kadede di Tanjung Baru meukeutkeun rasa kaasih di Tanjung Baru meukeutkeun rasa kadede di Tanjung Baru nyampaikeun rasa kanyangan Kang Yana CM Kanjeng Mami alhamdulillah luar biasa aya Tanjung Baru atur nuhun.